Kacarios aya suci sinatria gandang pertengkar maksud ngajub-jub kampung tumaritis kasep ngareng-pereng koneng anu pinuh wibawa sareng kumara Bapak Semana sampurasun Bapak kansa ulah aya pikir saya mun sig manusia minang syukur kanu maha agung sumuhun aku paham da geuning samemeh gelar ka alam dunya teh geus sagala disampakeun kansa tukang kendaraan teh kadu picung ku panang kajeng sajaban geus dikumplita kuayana dikumplitan anggota badan teh keur manusia manyeta supaya minang syukur kansa utamina ka ibu sidareng rama anu geus ngabejaan ngaharewosan kana ceuli rupa beureum rupa koneng jeung sajabana ngaran-ngaran di bejaan tileutik kudu jadi indung mun eueuh teh mah anu ngatur monehe kitu cilaka kanca luar biasa kula dek nepungan Bapak Semar Urah Kudrapawana oh salira teh sahabat cenah eta jelema teh keur nyumput puni di nusaan negrak bari teu katembong kanca sagala rupa ilmu bakal dijawab ku Bapak Semar Urah Kudrapawana mudah-mudahan atuh kaula dina waktu ayeuna dek nanyakeun salah sahiji ilmu ngeunaan hirup jeung kahirupan sabab anjeunna jalma anu geus muka sapah hartina teh geus tobros paningalina geus teu loba hijab kana dirina geus pinuh ku pangalaman legok tapak genteng kadek kansa Sakia sesekar ningwang sakaya gilang gumilang sakaya gilang gumilang gilang gumilang kanca muat teti isili herang panon ieu urang kampung dieu moal gugulawa teuing sagala rupa dibeuli da puguh kadu picung ku panang kajeng sajabana kararumplit moal hese jeung jauh ka ajab raresik jeung sajabana hartina hirupna geus disiplin kansa geus darewasa unga poe hatena bangkit hartina hudang
nyaring boh pikirna nah ada di negara Astina kansa tesadaran dirina di mana manehna asa pang bener nate tesadaran yen di mana ngaku pang bener nate eta teh salah nya kansa numawi dina sandi kaula dek dedeus kanu ngaran Semar Badranaya sabab eta jelema teh jelema anu keur nyumput budi dinu caang negrak bari teu katemo di mana nyeun hiji pagawean atawa dititah ku batur teh sepi ing pamih rame ing gawe hartina pinuh ku pengabdian ieu meureun anu disebut budak angon teh kansa ai budak hartina lain budak bebenyit ololeho tapi budak jalma anu geus pinuh ku pengabdian abid hartina ngaran jalma anu pinuh ke pengabdian mah moal jauh tina pitulungna nya kanca digendeng atanapi salamina cicing dina iuh rahmat pitulung hartina diaping jeung dijaring dicontohkeun kanca ku budak leutik budak anu masih kene bersih salila na teuleh diaping dijaring ku indung ku bapak ku baraya ku dulur jeung ku tatangga di mana kokolonangan oge dina luhur dipan eta budak ku indung bapakna dirontok lamun seug nepi ka sisi dipan coba pikir lamun aki-aki kokolonangan dina dipan kan paling disebut nugelo hartina diaping dijaring anu suci makan saja barang saweg nuju aya dina lamunan astra jingga dawala rag-rag dipayuneun ieu sinat rakan ningali kaget kunira ningali sapisan ningali layon kaget kunira kan ningali sapisan wis kena dihin pinasti kersah yang widi kiri lusilan paingan kiri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarabuk samarang yabu kansa hana dipuji ieu tempat teh aman tentrem nah ieu jelema teh kabawa angin tadina atawa ieu ngaroga hala kanca jawaban anu tepat lintang ti maneh jenisna anu bakal bisa ngajawab kabeneran aya keneh renghapna ieu teu eling meureun hirup jeung paehna angin Gusti nu kagungan kaula sejade deus kana kodrat irodatna kana widina kana ridona kana rahmatna kana pitulungna muga-muga ieu jalma bisa ngajawab hartina cager deui atawa cager tidak kanjerina tina tatungna waras teu makaning jati teu makaning waras waluya saja kakak cager euy
Dulu naon hari sileung hayang dahar. Hai aka yang udut. Udah. Anak udang aja. Hei. Ayo. Kita konan. Ulah. Naon? Tinggali si malaikat meureun. Dek nakon. Aduh. Meni kasepnya. Moal Bapak Dokter Anas Haji Ruri Raharja mah gitu. Di mana? Urang Taman Mini. Ayolah. Atanapi Pak Dokter Anas Ajun. Dinas Perhubungan nya. Sing tanya tuh, Den. Kula mah. Berat nyuhun berat nanggung ulan datang tosna oge jisim abdi teh pangicen ieu teh dilandongan ku saderek laras mung kaula memerdih mungkul kersa jeung pangawasana mah angin anjeunna aya dina ridona anjeunna sampean bisa cager deui nuhun deh karumaosan mah tuh seneng duren sok meser atuh Den milu panginten abdi neda nya Den seneng salak sok urang kainya atuh saha panjenengan jeung ngaran kaula upami di persantren ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta Bambang Bang apa sih Bang naon daun kelapa nu geus garing Bang gitu barang Bang atuh teman Bambang Ludira Suta Pak SBY aya eta mah Bambang Yudhoyono atau Bambang Ludira Suta leres di mana kaula ti pasantren kenali sabda di pasantren kenali sabda aduh budak pasantren nya sami sareng abdi-abdi ge kapungkur lami di gontor naon dagang mie aja panginten aja pasantren mau ninga karena ilmu parabot pahala ya puluh paklan bahwa Pak Ilun gitu nih nu gitu nah maka jeung Pak Udin non teh kieu tong direuykeun Pak Ilun maksudnya nyawa si Ilun naon di mana urang keur eta geurineh hayu urang Ilun ulin atuh tama sesepuh eta teh sesepuh Sumedang teh geusan ulin bade jeung karkal kedup pisalira saha abdi lah Dede Yusuf nah ya jelema sakur nu sohor diomongkeun nya Dede Yusuf atau Dede Amung Dede Yusuf nya dupi eta anu pengker abdi Yusuf kala ning kumisna teh nyeprit sama kalana kala ider dupi ieu teh kampung naon kasebatna kampung Tumaritis desa Kena Gorowong itu iya teh aduh kalaresan umuhun kecamatan Kadipaten ai kacamatan Kadipaten kabupatena kaditu kadieu
kaula teh sejadi deus manawi uninga bumina Bapak Semar teh palih mana bumina Bapak Semar palih mana wah ya teuing atuh kumaha teu terang ulah halo ai saurna mah ditu maritis mah aya ge bumi Semar sumuhun bumi Bapak Semar mah abdi teu terang da Bapak Semar mah kapungkur geus maot aya ge Semarna anak saha anak Bapak Semar oh sumuhun gitu jadi Semarna mah aya tak eta nu dituju ku kaula teh oh lepat alamat atuh tadi ai bener teuing ieu mah nuju aya ka sono pun Bapak oh tuang ramah kaya teh pun Bapak teh ulah salira teh putrana sumuhun bulan abdi teh panggedena pang anu diogona pang diogona jeung pang goreng adatna nya jabat goreng adat goreng patut deui goreng akhlak we terus CF-keun ya aing CF-keun ai nu kadua mamaot dawala ai nu katilu si gareng kacanak palid abdi dawala teden oh iya anu pakar sumuhun rupina salira mah tukang banyolnya kapungkur akhirnya menjadi tukang tahu abdi teh nya nuhun pisan atuh kaula ditepangkeun sareng putrana ge ieu teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bade naon tetaros ulah da sanes dukun pun Bapak mah tuh dukun mah tukang jenglong ngana ini mah tos naas nya badai naroskeun naon ulah anu ditaroskeun ku kaula teh rumasa jadi manusia ari manusia teh ngabogaan pancen tinu kawasannya teh ibadah sumuhun moal pati-pati Allah ngayakeun jin sareng manusia upami sanes kangge ibadah tah kasaha kaula ibadah kumaha prak-prakanana jeung naon hasilna ibadah abong di pesantren euy budak ilmu ohid ya tauhid gitu beda pesantren beda itu udah keluar di apotek cing sok hayangnya hal lain tadi ngaputi gontor jawab ku didinya nya oh salira teh ti padepokan gontor nuhun ulan upami ieu ti apotek nya tah kitu malawi ai nu kapendak ku abdi masieun ai ibadah mah naon nya numutkeun perintah Allah ai ibadah teh keur diri nada aya Allah mah urang getol ibadah Allah moal untung urang teh ibadah Allah moal rugi jadi untung jeung rugi atau daek jeung teu ibadah eta mah keur dirina we keur dirina oh daya Allah mah teu butuheun da anjeunna nu kagunganana empek dek HDP dek goreng pek da Allah mah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka lain Allah bakal ngagebruskeun ka neraka eta mah laku lampah urang anu nyeredkeun ka nya aja ngan ieu mah kadeudeuh ka nyaah pangeran anjeun teh kudu ibadah keur anjeun sae itu wa maholak tujina wal insya ilal yabudun
jadi supaya pangnaya agama teh supaya hirup da pugu ieu dunya teh atuh saliwat sanewara da asli nama bakal mulang di kaitu urang teh da aya nu leuwih hade kahirupan tibatan kahirupan dunya nya tanah akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula nya teh dina surat waduhe waduha belegu nya ke nah hati pasantren mah kejeung aya waduhe segala rek waduhe rek waoo waduha belegu waduha walaili ida saja tah eta leres nah ada waduhe walaili ida saja bisa tok wari-wari ngarobah teu ngarobah da ti dituna ngan harti mah anger eta keneh sanajan kuring nyebut waduhe ke cuma mimitina apan tete alipna dileungitkeun digenti ku iya tuh ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ngaran-ngaran teu bisa dibebanan teh teu bisa di JR teu bisa ku PS teu bisa ku Jabar jadi naon nya waduhe wah iya Jabar hae jadi waduhe sok rek ngomong nepi ka mana jeung dewek parabot benang atuh lain heureuy kuring mah nya oh jadi digenti ku iya dieuweuhkeun teh di dap'an lisikol teh dieuweuhkeun digenti ku iya oh kitu tong kakang abang siling dola percaya tinggal gontor sae atuh tak kitu ngumawi ayeuna ti pasantren Aden jeung ti pasantren Mang ulah beda paham wajar tapi musyawarah mufakat nya urang sing jadi rahmat teh ulah jadi laknat beda paham teh leres gitu sahabat Nabi ge pan beda pahamna tapi puseurna mah tidinya keneh model dina anggota badan urang panon ahli nempo nya ceuli ahli ngadenge irung ahli ngameu sungut ahli ucap kapan eta teh kabeh beda ngaran beda paham beda cicing tapi ngamuarana dina rasa nguseurna teh didinya cirina nangka asak cek panon koneng cirina mah tapi cek ceuli mah lain koneng ngageblug cek irung mah lain ngageblug tapi seungit cirina asak mah cek bibir amis pasea teu antara irung jeung ceuli dume cek panon ayeuna koneng cek irung seungit sugan perang beung eta irung teh ngajak perang ke panon bawa pasukan korong teu bae atawa ieu panon ambekeun ka ceuli dume cek ceuli ngageblug dar bawa pasukan cileuh nah teh era wujud sorangan teu parasea gara sok hari ieu beda paham jadi peureuk diacung-acung jadi parasea coba lamun ngamuara manyunah Rasul musyr kayaknya oh nya pecakan dari ka Mekah sababaraha golongan di ditu mah anggar sujud ka dinya dan beda paham deuduh cacat anak nak komo bapakna mah bodoh iya tekaup dipuji saya tahu dah iya gara sok waden aya deui nu rek tadakeun ku kaula naon ai roh nyawa di mana cicingna nanti apa gitu entah tinggalin atuh sisi Malaka teh kale ngaler
Nah bisa rek najakeun roh mah roh naon eta roh mana nya ada roh mana jeung ya cicingna eta nyawa teh di mana air roh teh getih pecakan beak getih da paeh oh eta didinya ya jadi lamun eueuh getih teh paeh nya kumaha lamun aya getihan ku kaula dipengkek ku yang irung jeung sungut teu bisa ngarenghap paeh moal paeh sarua Bandung harti meureun berarti napas nyawa mah ceuk anjeun napas nya kumaha lamun otak dicopot paeh sarua cing di mana eta nyawa dalem ieu budak euy dalem ieu dalam naon dalam kaum atau ngajak bisa pas ya iya jadi cek aden dina otak henteu nyebutkeun dina otak teu nyebutkeun getih teu nyebutkeun napas jadi lamun di otak dicopot otak pae dipengkek pae beak getih pae malamun ti beubeut tina tangka kalapa cekuk cekuk yo jadi di mana senyawa teh berarti di senyawa teh di tangka kalapa aduh ampun den den eta mah rahasia pribadi geuning ai maot tina indung suku tereke kaluhur nuturkeun panon oge burleng eueuh anu maot panonna malika handap nuturkeun kaluhur nih karelek we kerja bukakeun matak ditutupkeun deui ti dieu ka itu eueuh nu ngusap beungeut ti dieu ka itu baik anu maot diusapna tina sungut teh ka itu anggarna malotot ti dieu maka dieu geus balikeun deui jadi manusia teh kudu kembali lah kana asalna back to basic reformasi ngan reformasi na ulah kebablasan lamun cek falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil fit lamun cek urang Sunda muncang labuh kapuhu henteu sugan muncang teh geus kolot jog pulenjang we kaluhur henteu ka hanape balik deui plek tuh nya muncul bahasa Arab makanya ilah makanya lamun cek agama total naon globalna naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta rusiah anjeunna ulah diteteangan ku anjeun da bakal kaalaman dan kege anjog jeung waktuna sabab lamun dicaritakeun ayeuna bakal loba paham anu ngabedakeun turta bakal diaku eta paham teh ku dirina nya da kabeh nu dicaritakeun ieu teh kabeh bener henteu salah nuhun tah geus aya mah geus aya di teh mah jadi naroskeun ka pun bapa teh bade ngeunaan nya ngeunaan ieu we kahirupan hirup jeung kahirupan kaula munah mangatu nanging nuju repot eta teh naon pan abdi teh pangna rag-rag di dieu teh sumuhun kasarak angin ganes bilih aya angin puting beliung numawi belas kaserang jelema kulan maksa ka abdi maksa naon maksa urang astina cenah bakal calalager lamun mandi di pancuran Talaga Arum turta mentari kocorkeun eta ti talaga kawalungan gangga ay kitu abdi teu terang pun bapa abdi pun lanceuk teu terang di mana ayana eta naon teh Talaga Arum maksa pajarkeun teh disumputkeun nyiksa atuh ka abdi alasan teh dibohongan jadi bener anjeun teu bisa ngajawab henteu berat maksa ay bapa anjeun nu mawi duka kumaha nasibna eta teh di ditu hayo
aya kitu budak euy kita nu matak lamun urang boga rasa pinter teh tak komo batur hirup mah kitu ulah boga rasa ieu aing pinter teu batur tah eta nu cilaka mah jadi ngokop ka batur teh pinter aing komo batur nu matak teh mongkeun kalemahan diri di mana panggih jeung batur ulah sombong ulah bedegong da jelema mah aya lemahna aya unggulna mun kararitu jelema teh kabeh nya cara nu bieu heuh kan cilaka da eta sia mah sok bingung kitu teh pan kahayang aing teh supaya sarua jelema teh kararitu kabeh heuh kan cilaka kumaha linglung tong boro make jeung ku akhlakna naon sangaran we jelema sok sakabupaten ngaranna sarua da linglung atuh ngaranna Udin we kabeh teh ka mana Udin Udin geuning rek itu rek Udin cenah bejana Udin teh hajat nyuratan anakna si Udin da lieur teh sok aduh nepi eta kayaknya sia ilmu gitu jelema masa panjangan maju ngidul kaler kene sia panjang maju ngidul kaler deui oh nya euy di atas langit ada langit lieu dah ya tahu teka otakan teh beureunya benang asuata mah bawa ka ditu jeung raja ya anak udang sia goreng patut udang ayana montong mewe piraanan ngabejakeun di mana Talaga Arum goblok terang nu nah ya juga karena pesan ya ujur kata hidup nepi kata bisa ngabejakeun si goreng dodonges dikawinkeun jeung entong sia ku aing bejakeun sebab terang kena tikim pinas dikersah yang widi dek dibejakeun apa moal aduh ayana kalah nyanyi Kok bisa teh naon anu kedah disangemkeun ku jisim abdi da puguh teu terang
ayeuna sanaos ditugal jangan di ala Jawa dipetik pati seun ari teu terang mah naon anu kedah diuningakeun ka salira emang na eta talaga teh mata ngabeungharkeun ka sia pira nuduh-nuduhkeun ieu di mana sumuhun duka nun ai bari diburuhan sia teh alah nah merayang nyekek aing dicekek beul moal panggih sok sia lamun keukeuh teu ngabejakeun ieu bedah mah bakal asup kana ti koron nah ujang nyarupina kajian paeh we si Abdi Manu milih paeh nuhun anya tega ya tega kana dirina borora nya ka batur sia teh kana diri ge geus teh nya pira eta nuduhkeun paingan sangsara wae sia teh saeta akibatna hirup lain teu neut sia teh hirup teh paeh teh hos sangsara balangsak ti baheula dikukut tak kitu pedit ceuk pangeran teh meureun lamun sisi mah dibeungharkeun bakal koret cacak ayeuna sia jadi sangsara pedit pok sia bisi didagor ge wae bar sumuhun mangan dipaehan mangga tegerakeun kategaan paeh awak maneh tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papat pada perlaya caang bulan 14 tegenek teu maleuk-meuk mangga kitu sih mah jampe paeh deh batur mah Fatihah 7 balikan aya hartina tegang pati teh sumuhun tega sim kuring paeh ilang dunya bakal teu aya da tadingna ge teu aya maka jeung aya parapatan gitu naon tadi papat pada perlaya anu opat bakal paeh leuh nah sia teh kemana karep ngomong teh 1 2 3 4 tong mau bawa ke batur goblok sia we sorangan yang udar mah di antarana nu opat teh saha wae hiji panon bakal dikantunkeun ku awasna oh eta heuh bener 2 ceuli ditinggalkeun ku dengena irung bakal ditinggalkeun ku ameuna sungut bakal ditinggalkeun ku ucapna heuh pek teh heula kitu euy lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dieu Semar nuju di ungkulan ku bedama datan nira tangan demang suata mak asukan datan nira tangan demang buka mulai gantaran sampurasun rampes nun amuing punten kan saha den teh keke saha ya budak oraya jika turunan Cina dadak sampai rupa hade patut tengah yuk rupa tementa Cina asli atau Cina Cirebon jing saja saha sampeyan upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta saha Bambang Ludira Suta Bambang Ludira Suta ini kaula teh ti pasantren kenali sabda
kenali sabda atau ngenalkeun ya mangti pasantren Jajar Sokalima nuhun nampi suatama ya ngenalkeun ka nya bagus satria suatama Ludira Suta Citra Yudajar Ludira Suta don naon uton ana mah kejing nanyakeun udah salah naon maksud ka dia lumawi kaulah teh bade deus ka ieu sepuh Bapak Semalurah Putra Pawana punten Bapak kapenggeran ieu mangga kulang naon maksudna aja kitu teh we kaulah teh sejang ilmu ka itu atuh ka Sokalima dek ilmu mah nah dek ilmu ka imah bilikil ngelmu kanu sangsara kanu beunghar lamun hayang beunghar nu beunghar deukeutan naon araheunana si Jemar ka Sokalima geus sagala komputer di Jajar Sokalima teu kudu make jeung datang ka itu kagungan di dinya internet komputer di ditu teh ayeuna geus Pentium 4 komputer ge geus Core 2 kagungan laptop ya seueur tetangga kaula mah seueur anu dagang laptop kangkung atau pijajar lotek eta mah atuh gelo pokoknya teh ieu burung ada laptop teh lotek urang kampung goblok teh upami bade hubungan di udara dina internet jajarsokalima.com www.jajarsokalima.com aswatama apa sih dot naon anu sok dipake ngenyot yang orok nah ieu jelema maksud salira ka ieu maritis naon eta jelema eta aki-aki anu ngaran si Semar Badranaya ditanyakeun ku kaula ieu teh keur dina raraga ngawarah nu pedit komo lamun beunghar eta ditanyakeun kaula teh keuneangan ieu teh Talaga Arum tapi kasih Semar mung nuduhkeun aya eta nepi karek wani-wani maehan dipaksa nah maksa kitu apaan salira teh hiji sepuh anu pinuh ku pangaweruh panita anu pinuh ku pangalaman resi anu sugih ku pangarti tinakan ka mana karep wae sampean hiji dangiang anu pinuh ku komarap tinakan ka mana karep panyarikeun batur harti na agama nu diagem ku sampean teh ngan ukur dipake kedok kamuflase geuning tong boro mah kejeung nyaah ka diri ka batur ka diri lagi geus da apa nah saya teh dakwah hareupeun aing ngadonyeun pucuk tigirang di lemur batur nyeun diributan wajar eta kitu-kitu acan mah ye anjeun ulah pipilun kana urusan ieu kaulah kudu pipilun kana urusan ieu saha nu ngaganggu ieu aki-aki dina harti hayang saling hareupan jeung kaula ai eta mah kepret huluna nya asa kabina-bina teh moal lila moal awakna ge gede aswatama cekek ti corona put dudut teh sukunyuk kaukur sakanya hayang teman-teman Satria ulah Bambang naon Ludira Suta Bambang Lusita Aswatama satu munur pantang murang pikeun nyakak sampean coba oleh baik mundur tumana ya goblok sia wajib saat boleh dong benang benang euy centang wae loh si cepos itu dah adio lu saha teh jang Bunadi tegelana sampean pati sok
Aduh telu ampar tiga Suramerata Jaya Merata Jaya pada